Harti babasan bujur asepan. Lamun ku urang ditaliti bagian handapna atawa bagian bujurna, eta aseupan teh ngabogaan wangun anu lancip pisan. Ku sabab lancip, maka eta aseupan teh moal bisa nangtung sorangan lamun diteundeuna kitu wae. Sangkan bisa nangtung eta aseupan teh, maka kudu diganjel di talian atawa diasupkeun kana luhur seeng. Jalma anu boga lalandian siga bujur aseupan diibaratkeun kawas aseupan. Manehna moal betah cicing lila di hiji tempat atawa di hiji posisi. Tah ieu babasan teh miboga fungsi pikeun numbuhkeun kasadaran yen manusa teh merlukeun kasaimbangan. Sakumaha aseupan anu butuh kana seeng, manusa ogenan butuh pamadegan hirup anu panceg. Sangkan henteu kabawa palit ku ombak parobahan.